Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah jiman ardallaha bisa qatin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia nu salah nah kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah emang aing teu boga rumus aduh Gusti nah ieu kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasihat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deh kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus bae awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatuna rurut aduh jan niat ge lain dengan nasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen hukuman sieun dipake ka bendu ku manusia henteu asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh baik cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajin mal kebal boh jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong tuh eta prinsip ngaranna fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar mah tuh boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum saya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neangan nagih manehana nanggeus kasiksa kafir teh uja uji
asup ka rumus perekonomian untung rugi terus baiknya leman nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan aya pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh disiksa dunia ya siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dieu karyawan dicekek ku manehanana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana ieu Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagarayat masyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu usuk urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin nyaman alaihim ulah nganggap bagus nikmat ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wa hum kafirun wa hum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amin
di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ke Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dek nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kaciridak secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai ngabae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid deuk kumaha nu adak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masantenkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai kiai modal kos karena itu ieu Quran dah sihat ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae aya kieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya. Masya Allah beres tamah masih kene baca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong iya gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaan anak bagus pamajikan anak gelis bila perlu 2 siapa sugi jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusyuk sholli fardhu jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina hateun aing ira kawinnya ira geus lah jadikan imam kos kitu makruh atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat galis teh akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun hera urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya doraka malah tujib gambar berarti sia abang bro ya takos kitu ulah aya encek naik Lexus
waduh tawadoh eta teh dicatat ku malaikat jangka neraka gimana ulah ya cek segitu Fala tujib gambaluhum wala ulad. Mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya ngecek itu lewat naik Lexus ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan net apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir. Daek ngelapan sapatuna, daek sasapu, daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema. Aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaceknya teh aya aing. Waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna, "Bos, ada apa mau? Saya berhenti kerja." "Kenapa kamu berhenti kerja?" "Enggak, udah saya mau berhenti." "Ntar lu makan di mana?" "Ada Allah." Lu emang habis dari mana ini ngaji bos? Eta iya bejakan bener ayat terang-terangan ya. Langsung bos datang di jalan lantaran nyupiran bagus segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk aku bos dari Jakarta. Enggak bos. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir nggak boleh sopan-sopan bos. Hebat jelema urang rangkas coba dibayan we. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya bos, urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu, biarin bos, makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dieu. Masya Allah hayang segala debat. Aja ku ari nu sugih atuh. Itu sugan barang eureun aja sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masya Allah nang saya nang Allah. Teger. Kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir, kuari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir. Golok. Miskin urang rangkas atuh. Pokoknya mah boro-boro kadung aing nu batur ge paling dicacagan. Sial urang rangkasa. Masya Allah. Nah, ulah kabong broy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir. Ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ku Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh. Dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal belum nabe tinggal di belum diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Teh daging anjing japuh geuninah. Nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah
tuh kuari kosu sempit di pagar ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiran anak jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh geridit kuarin teh itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui keberes jelema Masya Allah larangan ngingat jana aing hirup sampai sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus nyarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna tara pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolona teh bolona atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah waka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo ha memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener bae goblok itu sia huis geus di luhur geus di handap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan iya permasalahannya can khusus sholat can khusus sholat ini aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui kan mentas mun bisa memberi keur sholat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khotiyatin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus geunah-geunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh dek maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah saraf bisa aja ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim
bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana hiji hadis hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh di dia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus selain lu lumayanan deui tah mah popoharaan demi bangsa jeung negara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jia teh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan gede henteu pantungna mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat teh kos gitu cenah teh menta ieu cemeng mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu kemasyarakatan ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuh pugu kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kaya berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sakaing di jero ngajina nu di luar teu nyaho naon cenah teh naon ayo sia geus maing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji mah pan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu teh mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanas keur hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah kamekakeun si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we sejan ke lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit dah lecek ku aing
asana maka keramik ieu. Asal geus duit dicekel ku jana bae atuh geus beres. Dipake dagang heula. Masya Allah, istidraj ya harta siada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunya di pemerintah datang nyumbang. Nah, guling. Dikurang kumaha? Contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia. Ci, atuh dunia mah di tangan sakit tuh tadi tangan sakit juga saya tulisanana. Mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai tah mah kitu. Aduh, dan naonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di, jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berbekat bae. Mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat cek ya. Salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ke panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. lain pudoli lain baturna di dunia na capek urusan harta pae nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tasararum baka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna. Di hadapan mukmin tasararum bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acannya da iman. Teu iman sama sekali. Masya Allah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pakai dalil teh Bhinneka Tunggal Ika, kula sok mengamati be, kula mah HP teu boga, TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina, salah. Lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu sae-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologi sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make sampingnya. Pakai samping, pakai kopiah, tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk kaluluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak di bere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan.
geus nyaana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Urang Banten emang kumaha gitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha gitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalaga. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Jeung Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho nanaon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh mah teu puguh cenah mah Banten mah. Ieu tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang. Ye, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah, ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Ci aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di deuleu di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya teh kiai teh kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jan nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta aman Indonesia teh kajen sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum wana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa hum minkum padahal man teu saeutik can walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nya nama kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mantak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba. Orang gedean ke arasup Islam. Di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kamari seputar bulan Mulud unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur carita halal hak, ieu mah keur carita halal hak. Tuh masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu
politik pada tak kos gitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU belum kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimat thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeuleum politik jahatna datang ka kos gitu oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkan di Amerika, dikibarkan di RRC, dikibarkan di Moskow, dikibarkan di Turki, dikibarkan di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ndek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkan. Serentak ya berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang. Nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah benderana kayak ceramah di Barawa nya meuli kayak ceramah di Barawa eta langsa eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf biasa bae FPI biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih lah bae ye cak urang aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camat kan la ilaha illallah maksudnya langsaha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beren budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh tiar kitu bae meureun. Ye, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleuh. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu dek ka mana moal kebal deui kan paeh urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yaziduna maljan lau magharatin lau muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan natunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha lalu yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkan diri anu nyana bisa sukadinya tur salamat lawallahu ilaihi taya manehanana arasuk kadinya jang nyalametkan diri uhum mujmaun gegerahan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae. Baca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kararitu. Ngan osok ngewe bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri. Ieu ayatna orenganan. Ieu ayatna tah. Law yajiduna maljan law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nu mantap kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja andek ngajadikeun malja tempat fungsi
ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia, pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikirannya kan seperti eta. Pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Bush paeh jan. Modar. Tinggal Obama. Encan mah. Encan bakal lah. Paeh sarua bae. John Kennedy baheula aja paeh. Bau raja anu luar biasa diktatorna. Paeh sarua bae. Iya nya dan dekin Apollo nya negara di luhur nu hampa udara. Maksudnya ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese. Pernah kejadian astronot teh bareng datang ka luhur haus. Neangan tukang roti, Masya Allah, karena ini aing bisa paeh di luhur. Masya Allah, dikirim di handap ka luhur, pan eta ngirim roti ka luhur, biayanya sabaraha miliar sakali geder, ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan bos gimana tuh. Deh, eleku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda, dia kapal di luhur, kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep. Kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal, tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal, tek es dagang es di luhur awang-awang. Cek Belanda, ini siapa yang dagang? Ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayangan lamun dibuka jendela paeh kabeh. Atuh langsung nyana instruksi, langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Ku baca bayu. Ki muslim aja kos kitu teh ki muslim beda kerep, masyaallah. Nah, ieu udah suka ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa, langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal. Diketrok. Muslim. Es. Belanda, waduh, makanya anu nundek di bomna benda, nu dimaksud nyana, nundek di bomna teh pesantren benda kerep, nundek di bom teh kiai muslim lah, prek dagang es di luhur, balik. Nah, Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ke luhur. Ngesan, cek Amerika ngesan. Geus, ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyenan Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Set dari bari gideug kieu. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna bah geus kieu bae. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna ma ja lamun manehna mararangi jang ngungsi atau ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi
tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahan, jangan bodok daratan nggak mereka itu orok datang orok rok orok Banten maksudnya atau orok pandai gelang makan pergi sambal nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal ku ari ku siapkeun siap pencap-pencap siap kan ku ari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir urang ulah diome yai ya atuh lehorenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh mangyanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha yang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepat kana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan ku ari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna Masya Allah iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang deuk balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak, pagi ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot turang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal
Aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mah ngan hayang sugih blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang, Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui barang naik kareta, sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup, daun deui. Pan teu daek jadi cekina teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol itu dipicen bae ku nya geus lah, kumaha engke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit we, ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Cuma teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu neuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu baha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sok SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Oh lu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Oh lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Oh lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hazwa mankibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah katungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng set ka dieu make udeng-udeng make buntut tah dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek
kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun top ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi guys Allahu Akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui sia teh mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas iku mah nyahokeun ikhlas lah ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti ah geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta dituduhkeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salat tah ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang ibu emang kunaon aing dipanggil kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang budak aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya diisi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih Allah
diperem-perem terus gerakan anak tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyawan tina diuk ke kanyawan tina diuk kanyawan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusus kanyawan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cak jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kaja geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gawe anu kieu bae pantas embungeun nya nama ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah eueuh nu nyaho kan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kana 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tah ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan
eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarana datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nya teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah nu nyaho naon aya di jero rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah subhanahu wa ta'ala nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada eueuh nu nyaho naon bakal dipigawe isukan nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ke Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat tuh dua dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh centrang deui kurang menggeus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede jeh itu teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku si halu bacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal nu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetep hujan bae cek ku si deuk dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya karim la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Eropa benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah
di luhur daratan Allah nyahoun. Sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domok wae uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ye ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, plakeun, rak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang. Tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tuma nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga kayakinan ieu Allah wajah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ye. Isin ye. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh. Ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun. Lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan. Oh diu nu rapi dijebur gegera. Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain griwol wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos kitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar nu tadina salat biasa bae ku hari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat Masya Allah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu Akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah mual datang ke musyahadah lamun teu mujahadah mual bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak geura perangan tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieueukeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah
ngaranna penting urang tunduh baik perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saaya-aya naon wae aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekel tasbih bude tasbih make udang-udang be wih toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu pugu nu nuduhkeunana malah macak guru na mesti aya mah rangdan hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus mah murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalananana syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utai sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh arrahmanirrahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim maliki yaumiddin Kang mangeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas tong ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum ditukang je teu ngalugot nu kos kitu mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah kau teka deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata deuleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulah kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anu teh beres mata horeng jadi hijab ketika deuleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriyadhah mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah beuk urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna
Urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun delegitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleuh ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ye lain deui aing barang norekat bau menyan ye orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di mushola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ke orang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salat nyanapan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya ai bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh saya maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua bau tah mah tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garangna naon gara tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ugur di hate sia ge sieun kayaknya awan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi aya nu kolot menyendiri macem-macem saya babaturan eta kan motif urang kos gitu iya mah menyendiri ke Allah oh jadi aya nu menyendiri motifnya beda-beda ya mendek ke Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsu na ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keyang hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keyang hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keyang urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeyangan urang keyang hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gara-gara urang keyang teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal 3 kali mah bisa bae sok geurage kakeyangan urang keyang hayang ka Allah
didelekeun ieu ku Allah, datang ka mana sia mujahadana, datang ka mana sia riabahna. Ternyata orang bebeneran dibere ku Allah ner. Orang nama diukene ku ari datang ka ner. Perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku orang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah. Urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek. Urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek. Rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek. Sadaqallah. Norekat Padngis jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang ngesesieun urang geus sana besi ngabentuk ngawujud dihareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong cuk aju muka lurang nutup deui barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheung na di talian make kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang nah teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial. Sak setan aing kagoda ku nyana. Aing mah sieun nyana teu. Aduh gedean nyana jurigna. Setan geus teu sieun. Sok geura jam 11 bae urang. Wudu urang, masjid sorangan. Jago datang ka teu sieun bae ge. Pembawaanna lain deui. Padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun. Datang ke jam 3 malah ngomong ya aing keur peuting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna. Tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu. Kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara. Urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya. Pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta cek nyana aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja. pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah peuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan ku urang karasa teuas
orang cicing di kantor beteas, orang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa beteas teh. Cicing bae di masjid lain deui kan. Sebab naon? Ieu teh geus lain deui posisina. Urang cicing di lapangan main bola lain deui. Tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui. Beda motivasina, beda maksudna, beda perasaan. Cicing urang di mall kos kitu bae, cicing urang di musola beda. Beda. Tujuan urang ge ka masjid beda-beda. Dekat mall manu, ka masjid manu dan lain sebagainya. Kuari mah kuat orang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ya ayo sia eueun nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nya lagi ai geus teger teuing maka urang ngagodana babaturana ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neukeut jana mah barang datang bener panas ya kan bebejan nya lagi perkumpulan para syaitonir rajim. Ieu teu bisa digoda ya. Panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa. Urang bebeja ka pimpinan urang yuk. Ayo bebeja nya ka MPR. MPR nya ge DPR, MPR sarua cenah. Bebeja gitu. Coba aing. Coba turun ti pusat. Langsung ka handap. Coba urang tonton, anak buahna nonton. Begitu nonton tetep nya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus jana ngagoda sia teh ngelai nya bener oge ieu hebat ieu mah geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i jes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka urang baik-baik dek ngarayap mas tapi sia ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nyaga nyahuan aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabeulit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus lebih orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyaan nah ieu orai kajajaden onam begitu orai nyaan set orai nyaan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad nu kukula didongengkeun bareng-bareng dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu eta mah kebenaran akur subasok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase
teu pase Fatihahna cangcaya lah. Berarti bohong lain wali mah ye. Jaba bacana ge salah. Wali mah telok anu salah babacaana. Baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad. Nah, aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau Masya Allah di mana tuh di sana tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atar ngendong dek balik ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nya aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau mun mangga sok berat henteu kula dek balik deui we cek yen ka ditu cenah dek balik henteu kula dek ngaji cek yen pan cenah jak sia moal ngaji dek balik ente kula nek ngaji bae ieu bisa tunduk ieu maung kunaon gara-gara na waladolin Aisyah mengurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu diurusan makna waladolin aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia geus balik ka ditu henteu kula dek mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan mau dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya Haji Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh mau aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing saya geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sekali deui Mansur cak mau Mansur mana sih? Mansur S. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut zaman teu make buyut. Endal Mansur S atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lubang rame-rame teu beres teh mah kos kitu. Nah, ieu mah keur carita perjalanan mantap. Pasa'nu malam yablug. Teka buru deui be wallahu a'lam.